Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wilujeng kasadayana murangkali murid baslu. Mudah-mudahan sarehat sadayana. Kanggo pelajaran bahasa Sunda, mangga disiapkeun buku paketna Pangrumat Bahasa Sunda kanggo kelas 3. Tadi acan dikawitan pelajaran bahasa Sunda. Sebelum dimulai pelajaran bahasa Sunda, hayu urang ngadoa heula. Mari kita berdoa dulu, doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, berilah aku karunia, agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang sholih. Amin. Tah, ayeuna sok dibuka buku paketna Pangrumat Bahasa Sunda halaman 78. Halaman 78. Nulis ku aksara ngantet atanapi sambung. Jadi ayeuna sok kalian belajar menulis dengan aksara sambung. Belajar nulis ku aksara ngantet atanapi sambung. Nah, salin ku aksara ngantet, ku aksara sambung. Gunakeun ejahan, tah berarti ejahanana huruf kapital berarti kudu dimasukkeun. Nah, contoh di dieu Husen, tah kedahna teh ku H anu ageung, H huruf kapital. Hiji nama jalmi, kaduana dina mimiti kalimat. Sok ditulisnya. Tah ieu contona tina aksara sambung. Ieu huruf kapital sareng huruf biasa. Ieu A, tah ieu teh A kitu huruf kapital nya. A gede beda bentuk, beda ukuranana hungkul anu A mah. Upami B beda deui, tah B huruf kapital, B teh kieu. B biasana kieu, tah C ieu beda bentuk, beda ukuranana. Tah upami ieu B, D ieu mah beda bentuk. Nah, H beda bentukna, huruf kapital ieu huruf biasa. Ieu G, tah G huruf kapital ieu huruf biasa. F, tah bedanya F sareng F ieu. E bedanya E huruf kapital sareng E nu biasa. Tah kitu nya dugi kana Z. Nah, ieu teh huruf sambung. Tah ieu sok dijadikeun acuan kanggo nulis aksara sambung. Contoh di dieu. Husen resep jajan comro nya. Husen resep jajan comro jeung cireng. Tah ieu diantarana salah sawios contoh penulisan ku aksara sambung. Leli jeung Putri resep jajan cimol. Tah berarti Leli jeung Putri, tah Putri teh berarti kudu huruf kapital. Da sabab kahiji awal kalimat, awal tulisan, kaduana ieu teh nami orang, nami jalmi. Leli berarti ageung. Putri tah P-na ageung. Nah, resep tah upami F atau P nu biasa mah sanes kapital mah kieu bentukna tah. Nah, resep tah P beda jeung huruf P anu kapital. Nya, tah ieu penulisanana diantawisna salah satu contoh dina penulisan huruf sambung atanapi aksara ngantet. Nya, paham? Sok ayeuna ku hidep halaman 78 damelkeun atawa jieunkeun latihan menulis dengan aksara sambung atau aksara ngantet. Paham? Tah sakitu kanggo pelajaran bahasa Sunda sok pelajari di rumahna masing-masing, dikerjakeun
membuat aksara sambung. Sakitu kanggo pelajaran bahasa Sunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup ku doa santos belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.